Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng kelompok abdi di dieu bade ngajelaskeun saeutik tentang drama. Kelompok abdi anu terdiri ti 4 urang nyaeta: 1. Arya Gunawan, 2. Ajuardi Daimullah, 3. Muhammad Eka Nugraha, 4. Muhammad Raihan Iriansah. Drama nyaeta salah hiji ti bentuk karya sastra anu ngagambarkeun atawa ngailustrasikeun kahirupan jeung nepikeun konflik ngalalui dialog. Di jero drama aya unsur intrinsik nyaeta unsur anu ngawangun sabuah karya sastra anu aya di jerona. Jenis drama aya 8 jenis nyaeta: 1. Tragedi mangrupakeun salah sahiji drama anu pinuh ku kasedihan. 2. Komedi mangrupakeun drama anu pinuh jeung kaguyonan atawa kalucuan. 3. Tragekomedi drama anu pinuh ku komedi. 4. Opera mangrupakeun sabuah drama anu dialogna dinyanyikeun jeung diiringi ku musik. 5. Melodrama mangrupakeun sabuah drama anu dialogna diucapkeun jeung diiringi melodi atau musik. 6. Parce mangrupakeun sabuah drama anu mangrupai dagelan tapi teu sapenuhna dagelan. 7. Tablo mangrupakeun sabuah jenis drama anu ngautamakeun gerak. Para pamainna teu ngucap dialog tapi nang ngalakukeun gerakan-gerakan. 8. Sendra tari mangrupakeun sabuah gabungan antara seni drama jeung seni tari. Berdasarkan sarana pamentasanana, drama teh dibagi nyaeta: 1. Drama panggung mangrupakeun sabuah drama anu dimainkeun ku para aktor di panggung. 2. Drama radio mangrupakeun sabuah drama radio anu teu bisa dilieuk jeung diraba tapi bisa didenge oleh penikmat. 3. Drama televisi mangrupakeun sabuah hampir sarua jeung drama panggung. Nang bedana drama televisi mah teu bisa diraba. 4. Drama film mangrupakeun sabuah drama film ngagunakeun layar lebar jeung biasana dipertontonkeunna di bioskop. 5. Drama wayang mangrupakeun sabuah drama anu diiringan ku pagelaran wayang. 6. Drama boneka mangrupakeun sabuah para tokoh drama digambarkeunna jeung boneka anu dimainkeun oleh babaraha jelema. Struktur drama nyaeta diantarana: 1. Prolog, 2. Dialog, 3. Epilog. Ciri-ciri drama nyaeta: 1. Kudu aya konflik, 2. Kudu aya aksi, 3. Kudu dilakonan, 4. Tempona kurang ti 3 jam, 5. Teu aya ulangan tina hiji adegan. Unsur-unsur anu tadi diantarana nyaeta tokoh. Tokoh mangrupakeun jelema anu maenkeun drama. Terus anu kadua setting atawa latar. Setting atawa latar kajadian carita biasa disebut oge tempat kajadian carita. Setting ngalingkupi 3 dimensi. Terus anu katilu tema. Tema nyaeta gagasan pokok atawa ide anu ngadasarkeun ngajieun tina hiji drama. 4. Amanat atawa pesan pangarang. Nyaeta mangrupakeun pesan anu disampaikeun ku pangarang ka para penonton. 5. Dialog nyaeta ciri khasna drama teh kudu aya cakapan atawa dialog. 6. Konflik mangrupakeun pertentangan atawa masalah anu aya dina drama. 7. Tahapan drama. Tina perkembangan drama aya karangan prosa atawa puisi anu disusun tina bentuk percakapan serta bisa dipentaskeun. 8. Penelitian atawa penyeleksian naskah. Naskah drama teh kudu diseleksi layak atawa teu layak dipentaskeun. 9. Pemilihan peran atawa tokoh. Pemilihan peran ge disebut oge casting. 10. Latihan. Para pemain drama ge kudu bener-bener latihan merankeun tokoh.
pemain kudu bisa ngakspresikeun dialog anu tos dipelajari. Anu terakhir ke-11 merankeun drama. Merankeun drama mangrupakeun hal anu perlu diperhatikan dina naskah drama. Merankeun drama kudu bener-bener urang merankeun, kudu menghayati naon tokoh anu ku urang diperankeun tina pentas drama. Sakian ti abdi. Mun aya kesalahan tina kata-kata maaf dihampura. Sakitu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.